Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon asam'u sifat sama hartosna ngadangu wal basyaru sareng sifat basyar hartosna ningali wahuma sareng ari sama sareng basyar sifatani eta dua sifat qodimatani anu heubeul duanana qaimatani anu tangtu duanana bidzatihi ta'ala kazat Allah ta'ala yang kasyifu narima kabuka bihima ku itu sifat sama sareng basyar naon al maujudu pirang-pirang anu maujud hartosna anu aya wadidduhuma sareng ari lalawanana sama sareng basyar asyomamu eta syomam wal a'ma sareng a'ma wad dalilu sareng ari dalilna ala zalika kana Allah kasifatan ku sifat sama sareng basyar qauluhu ta'ala eta dawuhan Allah ta'ala wa huwas samiul basyir ayat wa huwas samiul basyir wa huwa sareng ari Allah as-sami'u eta anu ngadangu al-basyiru tur anu ningali. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna sifat anu wajib di Gusti Allah ieu rupina nomor ka 11-nya. Gerak hiji wujud, lajeng kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, kudrot, irodat, ilmu, hayat. 10 hayat. Ayeuna nomor ka-11na. Wayajibu sareng wajib pihak haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon asam'u sifat sama hartosna Allah teh ngadangu Allah teh mung ngadangu na Allah mah benten sareng ngadangu na makhluk benten sareng ngadanguna urang ari urang mah ngadangu teh kunaon ku cepil ari Allah mah sanes ku cepil dah teu cepilan kunaon Allah ngadanguna ku sifat samana gitunya ku sifat samana sifat sama anu ngancik di Allah ta'ala tanya jadi ku sifat sama bentena urang sareng Allah teh urang mah ngadangu teh ku cepil ari Allah mah ngadangu na teh ku sifat sama margi kieu nya upami urang naon upami Allah ngadangu ku cepil maka dina anu sanes moal kadangu. Contoh we urang kieu, urang teh ngadanguna teh ku cepil. Anu kadangu teh mung anu aya di dieu we. Anu di Majalaya, anu di alun-alun, anu di Bandung teh kadangu urang mah kitu nya. Ku cepil teh manawi Allah mah ngadanguna teh sanes ku cepilna, tapi ku sifat sama. Nah,
ku sifat sama. Sanes kanten itunya cek paribahasa na tek gue kualang taga gitunya ku Allah mah kadangun gitunya kadangu sanes kanten anu aya di alam dunia ieu gitunya nu di Jakarta kadangun nu di Sumatera kadangun nu di Jawa Timur Jawa Tengah kadangun pokoknya masa alam dunia ku Allah mah kadangun gitunya malihan mah tong bujang-bujang anu aya soraan gitunya tong bujang-bujang anu disorakeun nu dikeretegkeun dina hate ku Allah mah kadangun gitunya matak upami urang parantos kental akidahna kental tauhidna lamun urang ngerteg awon dina jero manah teh isina kusaha ku Allah ya Allah abi teh ngertegeun ge teh kadangun ku Allah mah gitunya kadangun ku Allah gitunya gitunya janten nomor ka-11 sifat anu wajib di Gusti Allah teh sifat sama hartosna ngadangu Allah mung ngadangu na Allah mah sanes ku cepil tapi ku sifat sama nah wal basoru sareng nomor ka-12 Allah teh kasipatan ku sifat basor ieu mah dihijikeun nomor 11 sareng 12 mah Allah kasipatan ku sifat basor hartosna ningali Allah tanya ningali Allah tah teh benten sapertikeun cepil ningali na Allah mah sanes ku soca itunya sanes ku soca benten sareng ningali na urang ningali kana Al-Qur'an ku soca ningali ka jalan ku soca ningali motor atanapi mobil ku soca tapi Allah mah ningali na teh lain ku socana dan teu socaan itunya tapi ku sifat basorna mangka ku sifat basor mah itunya yang kasipu bihima al maujudu ku sifat sama jeung ku sifat basor narima kabuka naon al maujudu pirang-pirang anu aya di alam dunia ieu gitunya rek anu lahir hartosna anu katingali rek anu batin anu aya di jero ku Allah mah kabuka katingali kadangu sadayana oge wadiduhuma sareng ari lalawanana sifat sama asyomamu eta syomam hartosna torek gitunya wadiduhuma ari lalawanana sifat sama asyomamu eta syomam mustahil Allah teu ngadangu mustahil Allah torek gitunya wal a'ma sareng a'ma mustahil Allah teu ningali kulantaran Allah mustahil teu ningali mustahil teu ngadangu atuh wajib Allah teh kasipatan ku sifat sama sareng basor dina harti wajib Allah ngadangu sareng ningali gitunya margi barang anu mustahil teh disebut mustahil teh moal pibuktian we mustahil mah gitunya benten sareng mungkin mah terkadang bukti terkadang teu bukti eta mungkin wa dalilu sareng ari dalilna ala zalika kana Allah kasipatan ku sifat sama sareng basor qauluhu ta'ala eta dawuhan Allah wa huwas samiul basir janten dalilna Allah ngadangu dalilna Allah ningali sakumaha pidawa Allah dina Al-Qur'an wa huwa sareng ari Allah as-sami'u eta anu ngadangu al-basyiru tur anu ningali
Jadi urang gitunya dina sadi dinten sawengi sajam bahkan dina sadetik pun urang dipencrong ku Allah, urang ditinggalikeun ku Allah, urang didangukeun ku Allah. Tak urang harus selalu hati-hati. Rarasaan nya ku jalmi teu katingalieun sote, ku jalmi teu kadangun sote, tapi ku Allah mah kadangu. Menawi ulama-ulama kapungkur mah ya apik pisan gitu nyawaro pisan dina cariosna, dina non dina ngupingkeunana teh ih teu nya hati-hati na pisan palah di sana. Margi sanajan teu kakuping ku jalmi, teu kadangu ku jalmi, tapi boga rasa Allah ngadangu kana cariosan urang, Allah ningali kana tingkah laku urang nu dilampahkeun ku urang nalika keur di alam dunya ieu. Shadaqallahul azim.